12,5 kilometer. 12,5 kilometer. Waduh, edan. Edan. Truk kolesel ngajajar ti Majalaya ka Ranca Ekek. Nah, Majalaya Ranca Ekek teh 12 kilometer. Ieu mah 12,5 kilometer. Edan ieu mah. Eusina duit kabeh 100 ribuan. Pan kacipta lamun duitna eta ku 1000-an. Beureun nepikeun ka Kuala Lumpur mah. Supados tetep biasa nonton video carita Sunda lucu pika sirieun, subscribe ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng Mang Ai channel. Mudah-mudahan wargi Mang Ai di mana we ayana cing dipanjangkeun yuswa bari sehat, jembar rizkina rahayu dunia rawuh akhirat. Nah, dina video anu ieu simkuring baris medar ngaguar tapi satu acana di subscribe heula supados Mang Ai semangat dina nyanakeun ngaguar carita-carita Sunda anu lucu pika serius. Wargi harita emutnya simkuring manawi wargi ogi emut waktu harita antawis tahun 8 genep 1808 genep aya kejadian anu gujrud nya waktu harita mah pan TV teh mung aya sababaraha hiji lah kitunya stasiun televisi gitu. Harita teh aya kejadian koruptor kabur tina tahanan di Panyara. Nu namina teh Edi Tansil atanapi Tan Yuhong. Nah, yuswana waktu sarita kira-kira 43 tahun. Nah, waktu saritanya kiwari mah panginten tos antawis 70 tahunan lah langkung gitu tahnya. Tapi harita wah edun eta nya ari merugikan negara teh saurna teh 1,3 triliun diponis ku hakim teh waktu harita 20 tahun penjara. Tapi kabur duka teuing di mana duka teuing ka mana gitunya da kiwari ge can beunang kitu tah duka tah ayeuna naha jumeneng kenehna tos teu aya. Tapi panah teknologi harita simkuring ngobrol sareng batur-batur wah meureunnan ayeuna mah geus diganti beungeutna oge. Nah meureunnan harita oge geus diganti ku Brad Pitt meureun kitu Brad Pitt. Tapi da Brad Pitt mah ngora keneh meureun atanapi ku beungeut pemain India gitunya Sahrukan meureun. Tapi da lamun aya oge meureunnan ari kaluhurna ngora keneh ari kanapna geus kenyot meureun nya. Ngan teu beunang nepi ka kiwari oge eta hebat. Harita can aya nya nu korupsi sakitu gede na gitu tanya. Korupsi bahasa koruptor teh lah teu geunaheun kitu nya. Geunaheun keneh bangsat. Itunya kawas bangsat hayam depannya bangsat hayam. Aya deui bangsat lauk gitunya eta bangsat serem gitunya. Bangsat radio da waktu harita. Koruptor mah asa geunaheun teuing gitu tah jadi asa terhormat gitunya koruptor. Bani anu pelakuna teh asa gaya gitu, gagah gitu. Nah mah kebangsat eta teh gitu tah. Tapi kagugu ku kiwari nya simkuring wargi oge nyakseni panginten punten dilereskeun upami lepat. Kiwari aya kajentenan nu langkung edan nya saestuna mah tah anu ngaranna bangsat teh kitu tah nyaeta anu kajadianana ku Harvey Muiz jeung batur-baturna. Wah eta teh ngarugikeun nagarana teh 300 triliun. 300 triliun bisa kumaheun eta duit. Rabat ningali 1 miliar wae oge geus sakitu lobana gitunya komo ayeuna 300 triliun.
kiwari masyarakat asa karahutan rasa keadilanana gitu nya. Lamun bahasa kerenna mah terlukai rasa keadilanana teh gitu. Ku ayana ponis nyata ponisna teh genep tahun setengah harpe muis teh. Tapi kenyataan mah memang aya nu leuwih hebat nya tibatan harpe muis. Da harpe muis mah kawasna mah eta mah pintu pembuka kawasna teh nya. Geningan kiwari mah geus aya sabaraha urang anu katangkep. Di antawisna teh aya nu namina Tamron atanapi Aon. Eta meureunannya anu kojo nama kawasna. Dah harpe muis mah kasohorso teh pedah pamajikanana artis gitu kawasna mah. Tapi lamun nyoko kana eta perkara nya masyarakat teh lamun ningali gitu lamun ningali aya kejadian peradilan gitu nya memang rasa keadilan teh nya karahutan gitu tah. Nah bet maling hayam wae gitu nya bangsat hayam wae bet diponisna teh dugi ka 2 tahun nya. Ari ieu anu karugian nagarana 300 triliun nya sabaraha jutaan hayam nya, sabaraha jutaan ekor ayam itu tahnya eta pangintennya. Nah sakumaha lobana cenah mangayi eta duit anu di rugikeun nagara teh nuku harpe muis Tamron atanapi Aon jeung sabatur-batur teh. Urang cobaannya 300 triliun teh sakumaha lobana duit 300 triliun eta. Kieu meureun nya urang hitung. Kieu meureun ngitung teh nya. Tah 300 triliun nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 kurang hiji nolna euy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oh 15. Duh 15 nolna teh 300 triliun lamun ayeuna ukuran samiliar ukuran sakubik teh geus browsing antara 20 miliar eta teh. Jadi meureunan ngitungna 300 triliun dibagi 20 miliar sami sareng lah kala 300 triliun sia loba kieu nolna ge ngacenggreng tah nolna oge tuh 15.000 berarti naon satuanna teh 15.000 kubik 15.000 kubik duit 300 triliun teh lamun ku pecahan 100.000 nah gitunya tuh ayeuna lamun dikunyal ku truk truk teh tanggeus browsing sim kuring satruk teh bok teh ukuranna teh genep kibik satruk teh gitu. Jadi berarti meureunan 15.000 kubik dibagi genep kubik satruk sami sareng 2.500 truk berarti 2.500 truk. Nah,
Ayeuna lamun panjangna truk teh rata-rata lah 5 meter lah, 5 meter gitunya. Berarti 2.500 dikali 5 meter sami sareng 12.000 naon satuanana itu meter. 12.500 meter. Nah, 2.500 meter teh sami sareng 12 kilometer. 12,5 kilometer. Nah, 12,5 kilometer. Waduh. Edan. Truk Koldesel ngajajar ti Majalaya ka Ranca Ekek. Tah, Majalaya Ranca Ekek teh 12 km. Ieu mah 12,5 km. Edan ieu mah. Eusina duit kabeh 100 ribuan. Pan kacipta lamun duitna eta ku 1000-an. Beureun nepikeun ka Kuala Lumpur mah. Anjay. Eta duit sakitu lobana dipake naon-naonnya. Cukup para bangsa teh. Teu kaharti da sim kuring mah. Dapat sim kuring wae nya ukur nya lari masyarakat Basajan mah dihanapnya anu masyarakat. Cukup weh dina obrolanna oge. Alah, hampuranya mau bisa datang can boga beas. Teuh nya. Mantak eta dolimnya. Sok ayeuna lamun dibagikeun eta dibeureikeun kana beas eta duit anu 300 triliun eta anu nona ngajajar nepikeun ka 15 eta nona wungkul nya. Wah, sabaraha masyarakateun nya, sabaraha rakyateun anu kaparaban gitu nya ku eta perkara. Dapat Bapak Presiden Prabowo wae ayeuna neang waragad euker nyieun program makan haratis nya tah keur pelajar bet kasusahan kawasna lamun diapikan mah nya tina bab eta tah lamun dihitung kana beas urang cobaan hitung kana beas ieu meureun sareng hitungna teh beas harga beasnya di lembur teh meureun lamun saleter mah antara 12.000 rupiah. Berarti lamun di kilo mah kana 15.000 lah gitunya 15.000 rupiah. Berarti saton teh 15 juta. Nah, 15 juta rupiah. Ayeuna lamun berarti ieu ngitungna teh ieu. 300 triliun dibagi 15 juta sami sareng sami sareng 20 hiji kek bener tuh itunya. Jadi liur kieu aing ye. Kek. 300 triliun kela. Dibagi 15 juta. Itu bener itu. Hiji, 2, 3, 4, 5, genep, 7, nona 7. Sami sareng 20 juta ton. Wah. 20 juta ton. Edan si eta nya. Cik atuh kuaon nya sateung teuingeun 20 juta ton. Edan ieu mah. Berarti kieu ngitungna teh lamun dibelikeun kana beas mah. Nah, jadi 20 juta ton. Lamun 20 juta ton dikunyal make truk Koldesel anu tadi browsing.
Tah. Satruk teh ngan ukur bisa ngunyah 5 ton. Berarti 20 juta ton dibagi 5 ton sami sareng 4.000. Tuh, itu naon satuanna teh berarti 4.000 truk. Tuh. 4.000 truk. Ayeuna lamun balik deui. Ayeuna lamun panjang truk 5 meter berarti 4.000 truk kali 5 meter sami sareng 20.000 meter hiji 2 tilu 20.000 meter 20.000 meter teh sami sareng 20 kilometer. Tah 20 kilometer. Jadi meureunnan 20 kilometer mah jarak di Majalaya ke Bandung lah, ke alun-alun Bandung. Hah? Kabayang urang eta aya truk koldeser anu ngantai ti Majalaya ngaliwatan Ciparai, Bale Endah, Dayeuh Kolot, nya Jalan Muhammad Toha kadinya Dewi Sartika. Eta eusina beas kabeh. Anu dipaling ku si eta teh. Waduh, edannya. Tuh. Mantak sim kuring neundeun harpannya ka Bapak Presiden anu kiwari ngajabat, Bapak Jenderal Prabowo. Mudah-mudahan anu kieu patut teh tahnya geus mulailah diberesan kitu tahnya supaya rakyat urang anu kamari masakatnya nya miskin cenah bahasana teh kitunya mulai tiasalah diguar gitu kurang supados nya hawatos lah ari masyarakat nu dihandap mah da ukur neang keur beas keur dahar sapopoe, kadang-kadang dahar isuk henteu sore, kadang-kadang sore dahar isuk-isuk puasa. Nah, sapertos kitu Bapak Presiden nya mudah-mudahan ieu teh atuh jadi pelajaran kanggo urang sadayana. Nah, para bangsa teh mudah-mudahan tu para hakim oge cing ngarabak hate rahayat supaya rasa adil masyarakat teh karaheutan. Kitu tah sapertos kitu. Dah cacak lamun sim kuring anu boga duit sakitu mah sim kuring dibagikeun ka Bah Momo sakarung, ka Remol karung, ka ieu mah ka Agus Raya sakarung, dibagikeun di hareupeun imah di dieu. Ka si Om Kami sakarung, ka Mang Jajang sakarung, tah ka Kang Mamat sakarung. Wah kacipta beureun bungahna eta bioneng balik teh Mang Mamat mawa karung geusina duit. Wah beureunna Bapak mau naon ieu mau duit bet di karungan duit teh ditunya da kan lomana hari ilaharna nu di karungan mah hui sampe nya segon kitu tah. Ima duit pan, bungaheun meureunna. Tayana urang nyobaan deui, tanya urang tah. Lamun dibelikeun naonnya kadaharan anu biasa di ieu tah hareupeun imah aya cireng, lamun dibeurekeun cireng urang kitu katanya. Berarti cara ngitungna kieu ieu. Lamun diberi 300 triliun cireng, harga cireng teh 1000-an tah di Teh Ani mah. 1000-an. 300 triliun dibagi 1000 sami sareng 300 hiji 2 tilu hiji 2 tilu hiji 2 tilu nona salapan berarti miliar, berarti 300 miliar cireng
300 miliar cireng. Lamun dikunyah diasupkeun kana karung, sakarungna teh ya terjadi lieur geus lieur aing. Ngitung oge